Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi jeung babaturan abdi arep wawancara babaturan abdi. Oke, ieu aya narasumber abdi namina Fauzan Abdul. Pertanyaan pertama, naon anjeun milih ka sakola Osgoro? Kusabab abdi teu diterima SMA negeri. Pertanyaan kedua, naon mata pelajaran anu anjeun seneng? Bahasa Sunda. Pertanyaan ketilu, saha guru favorit anjeun? Oh, Bu Santi biasana dipanggil Ambu. Anu pertanyaan keempat, kumaha rasana diajar ku guru bahasa Sunda di Osgoro teh? Resep sebabna guruna ngajarna bager. Anu pertanyaan kelima, di mana spot favorit anjeun di Osgoro teh? Ah, itu mah di kantin Osgoro. Anu pertanyaan terakhir, iraha anjeun nyaho Osgoro teh? Kusabab abdi teu diterima di SMA negeri. Babaturan abdi nyarankeun asup ka SMA Osgoro. Oke, nuhun ya Fauzan. Oke. Sekian dari kelompok 5, Abdi Muhammad Tifala, Abdi Dewi Fakarina, Abdi Ramadita Rivaldi, Abdi Cinta Maulida. Abdi Herdi Nutuku. Wassalamualaikum